Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kanca mitra kaum dangu sadaya nu di mana wae ayana di Tatar Sunda, di Tatar Nusantara, oge di mancanagara nya. Wilujeng tepang deui saram singkuring Mang Jejen. Tang tos dage dina pidangan anu tos teu birek deui nyaeta dongeng Sunda anu ngabantun judul Jurig Panganten bagian katilu. Tah kitu nya kaum dangu sadaya. Dugi ka mana hanca anu katunda teh hayu urang sami-sami lajengkeun, urang sami-sami dangukeun. Jurig Panganten bagian katilu. Aki acim ngarenghap heula tuluy gap kanu cangkir si kopi. Suruput si kopi diinum bangun nu nikmat pisan. Pelenyun udud nyalsenaker. Dugi karong kaki tunya ki hajat teh. Nya terek rongkah kumaha keur mah budak ngan hiji-hijina kata mah calon pisalakianana teh pengusaha ti Jakarta. Ma Icah milu mairan. Oh, pantesan atuhnya mah. Oh, nganya gitu suyang. Aya bagja teu daulat. Ceuk paribasa mah. Calon panganten nu dianti-anti teh diarep-arep nepi ka sore teh emol-emol. Ditelepon handphonena teu aktif. Eueuh, nya kunaon ki? Nyeta nepi ka kiwari ge taya bejana. Nganu jelas ku teu datangna calon panganten lalaki teh mah tak ngawirangkeun juragan Karta. Harita wanci sore memeh magrib enden lastri ngaringkep maneh di enggon. Nah ari isuk-isuk enden lastri ka sampah geus ngemasing pati ngagantung maneh ku karemong. Astagfirullahaladzim, nepi ka kitu nya. Pugu ge matak ibur salah lemur jangan angga asa diteng-tenganeun jeung asa diwirang meureun nen lastri teh matak luasan kitu ge heugelis jeung gumuleng budak teh kumaha we maker ngora. Aki acim kabesekan cai kopi nu keur diinum teh kaburakeun deui. Naon make babatukan sagala. Lain batuk kabesekan. Heueuh, nah make kabesekan sagala. Eta ku pede geulis jeung gamuleng siga emak. Heueuh. Ya heueuh, matak aki kabungbulengan kumaha oge. Teu sirikna rebun-rebun keneh geus ngajak ulin gerak yang angga. Angga ukur mesem. Hidik manehna nu kagegelwan ku Aki. Aki mah baheula keur ngora jadi pemuda idaman atuh jang angga. Wah, pemuda idaman ti endi, pemuda idangan meureun, tukang nguru besek tinu tahlilan. Menggeus manehna, pan keur ngadongeng ieu teh. Dabongan atuh manehna nu ngamimitian. Hampura emanya jang. Ih, wios mak supados teu keung teuing. Semut mana tadi Aki ngadongeng teh. Eta ki upami telepat mah ngagantung maneh ku karemong. Oh, tah sabada kejadian eta Bu Dewi menjadi indungna gering kabungbulengan nepi ka maotna. Ari juragan Karta nu jadi bapana disapra karita duka ka mana nepi kiwari taya laratanana. Itu ki janten upami kitu mah nu sok nemongan nganggo acuk panganten teh nen lastri atunya ki. Walau alam kan pernah sakali-kalina wanci sareupna ti jauhna kadenge aya sora awewe nu keur ceurik bangun nu kanyanyerian
Sidik-sidik di kajauhan katempo aya awewe make pakaian panganten kecerik bari nyoo. Kutan kitu Ki. Ku aki disamperkeun teu? Boro-boro abeng weos we nu puguh mah. Si Aki mah sieun Jang. Lain sieun, tapi bisi ngajak kawin ke emak kesepian. Cek Aki Acim ngagonyak Ma Icah angga miluseri. Aki mah aya-aya wae. Da kitu si Aki mah Jang. Tara daria ari diajak ngobrol teh. Naon deui atunya Jang? Da mikiran kasusah mah bisi gajang kolot. Cek Aki Acim bari tuluy ngahehe. Keki, dupi eta saha atuh nu kantos tinggal Nen Lastri sok nemongan teh? Si Carmad, da sidik imahna deket pisan jeung imah panganten. Malah jendela kamar Nen Lastri paenteng-enteng pisan jeung jendela kamar manehna. Jadi sok mineng kawenehan ningali Nen Lastri kakelajengan make pakaian panganten di jero kamarna cenah. Oh kitu Ki. Nya palih mana kitu bumina teh? Beh tong pelbah tangkawaru mengko we kakatuhu. Nyarek naon ujang make hayang apa masih Carmad. Bade ngayakinkeun na nya anjeunna kantos tinggal Nen Lastri. Entong Sujang. Si Carmad mah jelema barangasan. Sahaok kedua gaplok. Madak taya nu ngabaturan hirupna ge. Ti heula ge pernah aya nu natamu ka manehna. Batan di aku mah kalah diusir. Mun teu salah mah eta tamu teh rek nyieun kutub cenah. Lain kutub atuh, tapi YouTube. Nusum ayeuna teh nya Jang. Mun Ki, pan maksud abdi ge bade ka bumi panganten teh sami bade ngadamel konten YouTube. Kutan kitu. Cek Agi mah mending ulah dituluykeun Jang. Madak picilakaeun. Nya, mage teu satuju. Lain rek ngahalang-halang. Mending bedokeun wae eta paniatan teh. Angga ngahulang sajongjonan ngadenge-dongeng Aki Acim jeung panyarekna teh. Lain sieun, tapi kalah beki penasaran. Tapi kumaha carana? Sangkan Aki Acim jeung Ma Icah nya tujuan kana pangwasudanana. Justru abdi mah penasaran Ki. Hoyong ngabuktoskeun. Ulah Sujang. Aki mah nyarek soseh bisi ujang cilaka. Kumaha tuh Ki? Abdi tos pameng ka dieu. Kari balik dewe atuh non hesena. Atawa rek endong di dieu heg. Da moal diulahkeun. Nya, Sujang. Tuh aya kamar kosong bisi rek ngendong mah. Angga ngahulang deui wae. Ari rek tuluy maksa da sidik Aki Acim jeung Ma Icah sakitu teu panujueunana. Antukna Angga pamitan ka Aki Acim jeung Ma Icah. Bebeja rek tuluy mulang. Mohon atuh ari kitu mah Ki. Ma, abdi bade teras wangsul wae. Hatur nuhun, abdi tos diangken. Atuh ari moal ngendong heula di dieu mah. Nya, Sujang. Padahal mah atuh ngendong we heula. Hatur nuhun, Ma. Sanes nampik pangangken emak sareng Aki. Insyaallah sanes waktos abdi ngajakeun ameng ka dieu deui. Atuh ari kitu mah Sujang. Ulah asa-asa arek unggah ka dieu mah da moal disaha-saha nya Aki. Jih, nya heueuh atuh. Resep puguh aya batur ngawangkong. Mohon atuh, abdi bade permios wae. Angga nyolongkrong sesalaman, tuluy nyium leungeun Aki Acim jeung leungeun Ma Icah. Angga cengkat tuluy keluar dituturkeun ku Aki Acim jeung Ma Icah. Di luar kayaan beki poek, soragaang jeung cihcir beki raeng di sarada. Kalacat, Angga mancal kana motor tuluy dihirupan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kade, hati-hati di jalanna Sujang. Mohon, Mak.
Temal angga bari tuluy ngajalankeun motorna ningalkeun Aki Acim jeung Mak Icah. Aki Acim jeung Mak Icah ngawaskeun angga nepi ka ngiles ti teureui poekna peuting. Berasna ka jalan gede, reg motor teh eureun, angga ngahulang sakedapan siga nu bingung. Lah, penasaran aing mah, hayang bukti. Nah nya jurih panganten teh aya. Hayang nyaho rek di tepungan nu ngaranna Carmad teh. Pan manehna cenah nu mineng kawenehan nempo Nen Lastri di jero kamarna teh. Cek angga ngagerenteus na jero batinna. Geus kitu angga ngajugjug imah Carmad. Sakumaha anu dituduhkeun ku Aki Acim teh. Saja jalan taya jalma saurang-urang acan. Beuki katongohnakeun kayaan beuki geuman. Sora anjing rageg patemalan. Pelebah tangkal waru motor dipengkolkeun ka katuhu. Ka jalan leutik nu pinuh ku kakayon. Beuki dieu kayaan beuki poek. Saja jalan ukur kacaangan ku lampu motor nu ngetetet. Maklum motor kolot. Cahya kingkilaban sekali-kali milunya angan. Tekung silila. Di kajauhan katingali aya cahaya lampu. Nyaeta lampu nu nyaangan imahna Carmad. Sangeus nepi, reg motor eureun. Tuluy dipaehan mesinna, angga turun tina motor, tuluy nitenan kaayaan. Teu jauh ti imah Carmad, kacaangan kingkilaban breh, katingali aya hiji imah gedong, nu matak pika keungeun. Angga gura-giru muru panto imah Carmad, angga uluk salam balik ke ketrok kana panto. Assalamualaikum. Taya nu nemalan. Assalamualaikum. Saha? Aya sora awewe nu nemalan ti jero imah. Abdi angga. Tekung silila panto aya nu muka ti jero. Nyaeta Marni pamajikan Carmad nu muka panto teh. Reka saha? Ceuk Marni omonganna rada kasar. Bade ka Mang Carmad aya kitu. Ke, tungguan sagedeung. Marni ngaleos ka jero imah. Tekung silila Carmad keluar ti jero imah. Pangawakanana jangkung badag, beungeut bosongot, mata bolotot matak pikasieun. Rek naon maneh? Wawanianan we kieu ngulaporkeun ka dieu ha? Pokna bari peporongos. Nya we ceuk caritaan Mak Icah. Yen nu ngaranna Carmad teh jelema barangasan, teu nyaho tata krama. Sahaok kedua gaplok. Angga nenang-nenangkeun maneh, najan hatena mah seber. Abdi ti Bandung ngahaja bade nempangan Mang Carmad. Rek naon sia nepungan dewek ha? Rek naon? Pokna deui bari teu boleh sesentak. Nguping wartos naleres kitu mamang mineng ningal Nen Lastri nemongan di kamarna. Rek naon sia? Make nanyakeun perkara nu kitu, ha? Lamun nya sia rek naon? Ngadenge angga nanyakeun perkara Nen Lastri, Carmad kalah beuki kasar sacaritana teh, tapi angga tetap tenang. Teu boleh sopan yang hareupan sikap Carmad nu beuki hahaok wae. Abdi teh penasaran, hoyong ngabuktoskeun. Upami kawidian, abdi bade ngarekam kaayaan di lebet beumin Nen Lastri. Ngadenge pangsudan angga hayang ngabuktikeun perkara Nen Lastri nu sok nembongan, atuh Carmad beuki ambek. Goblok ya. Urang ieu wae eueun wani. Komo ti peuting mah. Ari sia siga nu nangtang hayang modar sia teh. Teu pisan-pisan Mang. Abdi mah penasaran we. Mangga sia tong babacot. Balik sia hayang ditampilin ku dewek. Kituna teh bari ngamangkeun leungeun katuhu orek nampiling. Angga gancang ngajauhan.
muru motor nu keur diparkir tuluy dihirupan. Geus kitu biur angga ngajalankeun motorna ninggalkeun Carmad. Sanggeus nepi ka jalan Pilemburan, reg angga ngeureunkeun motorna tuluy maehan mesinna. Angga ngerasa hemeng ku sikap Carmad nu kasar jeung kacida teu panujueunana lamun manehna arek ka imah panganten. Dinu kaayaan poek, angga nyidik-nyidik imah panganten nu kacaangan cahya tatit nu ting baranyai di langit. Panasaran aing mah. Cek grentes hatena. Geus kitu angga markirkeun motorna di tempat nu buni. Tuluy ngaluarkeun kamera jeung lampu senter ti jero tas ransel. Tapi lampu senter diasupkeun deui lantaran bisi kanyahoan ku si Carmad, ceuk pikirna. Geus kitu mah angga leumpang ka katayepan dina kaayaan poek. Ukur ngandelkeun cangna cahaya tatit ngadeuketan imah panganten. Sanggeus aya di luareun pakarangan imah, angga ngahirupkeun di kamerana, tuluy ditojokeun ka imah panganten. Kaayaan matak pikakeungeun. Hawar-hawar kadenge sora anjing rageg patemalan, malah aya nu babaung sagala. Angin peuting matak nyelecep kana awak, tapi angga teu riuk-riuk boga rasa kasieun. Kalah beki jongjo nyidik-nyidik monitor kamera nu dipiharep jurig panganten aya nemongan. Tapi sanggeus sawatara lilana nungguan nu dipiharep teh bet aya nemongan, malah teu kadenge sora-sorana acan. Angga beki panasaran, tuluy ka katayepan asup ka jero pakarangan. Sanggeus aya di hareupeun panto imah, kalayan ati-ati angga mukakeun panto, tapi kaayaan panto teh dikunci. Tuluy angga ka katayepan deui malibir ka pipir imah. Kabeneran di pipir imah aya jendela nu geus eueuh kacaan. Angga noong ka jero imah, barang noong ka jero imah waktosna seep kaum dangu sadaya. Aduh hapunten pisannya. Sanes kirang sono kumargi waktosna teu nyakapan deui. Keun lah insyaallah dina bagian kaopat urang lajengkeun deui ieu dongeng Sunda anu ngabantu judul Juri Panganten nya. Tah sakitu ti Mang Jejen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.